Syahadati gawani cahaya kamaripatan anu dititipkeun ku Allah kana hatena jalma eta bakal timbul dina dohir. Di antara ciri bahwa jelema dina hatena aya nur ilahiyah, aya cahaya pangeran, aya cahaya Allah, nyaeta bisa ditingali dina akhlakna, bisa ditingali dina wajah. Jalma ciri jalma anu maripate nyaeta jalma anu hatena geus bersih. Eta teh bakal memancar kana sakabeh anggota badan. Lamun manehanana jalma anu maripate dihina ku batur, maka bakal tembong kadina akhlakna manehanana moal malik ngahina. Lamun diobrolkeun ku batur, tah ciri jalma anu maripat mah moal ngobrolkeun balik. Dina mukana katingali biasa gitu kan. Jadi timbul tah cahaya nu dina hatena lumpat kana sakabi akhlak. Mantak lamun urang nganyahokeun hiji jelema hatena aya cahayaan atawa henteu, tinggal tingali we dina tingkah laku. Lamun urang hayang nganyahokeun hate urang pribadi, nah ieu hate urang teh bercahaya atawa poek, tinggal perhatikeun we akhlak urang. Lamun mah urang teh resep kana ngahina batur, resep kana ngobrolkeun batur, resep kana ngarendahkeun batur, eta teh ciri bahwa hate urang teh masih kene poek. Ciri jelma anu hatena goreng nya sok ngagorengkeun batur. Ciri jelma anu hatena busuk nyaeta jelma anu berpikiran busuk ka batur. Da jelma anu geus cahang hatena mah ye. Contoh, aya hiji jelema geus aya cahaya kaimanan atawa nur ilahiyah atawa jelma anu geus dina makom marifat hate. Ningali hiji jelema eta teh umpamana teh boga 1000 kagorengan, 1000 sifat kagorengan, ngan aya hiji kahadean, maka jelma anu marifat mah moal ningali 1000 kagorengan eta tetepe nu katingleten hiji kahadean eta, sehingga manehanana bisa berhusnudon, manehanana teu ngobrolkeun. Sabalikna lamun misalna jelma hatena teh goreng, mun urang hate urang goreng, batur teh kahadeanna teh loba pisan. Tuluy we aya hiji kagorengan di eta jelema teh, tah maka kahadean eta bakal katutup nu katingal teh hiji kagorenganan. Tah lamun urang cara mandang jelema seperti kitu, eta nandakeun bahwa hate urang teh butut eta. Dan sok nilai butut ka batur mah nu hatena dan hatena bersih mah teu ngarasa leuwih tibatan batur. Nu hatena alus mah teu ngarasa mulia tibatan batur. Bahkan dibandingkeun dirina jeung hewan sekalipun, rasana para wali teh
lamun anjeunna dibandingkeun jeung sakabeh jelema alam dunya manehna ngarasa bahwa di alam dunya teh manehna anu panggoreng anu panghina bahkan dibanding jeung hewan jeung anjing jeung babi ge ngarasa ge asa muliakeun anjing jeung babi tibatan dirina tah eta rasa jelema nu hatena geus bersih mantap tolak ukurna eta we tingali jadi lamun urang pagawean ningali batur teh ngan goreng we ka pandangan dina alakna sieu mah tuluy ge tok piu sieu mah nyaritakeun teh kagorengan teh eta teh tanda alakna teh goreng teh hatena ngan lamun aya jelema geus katingali manehna teh alakna teh gorengan manehna mah nyaritakeun mah hade-hadena we kitu tah si eta teh sok rajin ngajina padahal mah loba pisan tah alak nu dibasa nu halus eta ciri hate nu halus panjelema mah kan lobana kitu urang mah kalakah dibalik teu kudu jauh-jauh teuing we lah mun jelema anu geus rumah tangga nya dina bab rumah tangga eta teh kadang lamun salaki mandang pamajikan pasti katanya nu goreng hungkul pamajikan ningali ka salaki sarua eta teh nu katanya nu goreng hungkul eta misalna teh contoh pamajikan teh lamun diteka teh teu nurut hiji ka goreng teh padahal mah kalusana teh manehna teh geus mandian budak geus nyangu geus ngamanneun ngabajuan budak geus meresan dapur geus nyuci meresan kamar jeung sajabana loba eta ngan cuma jadi teu katingali nu katingali teh nya pamajikan nu ngalawat bener teh hah sabalikna pamajikan ge kadang ningali salaki teh nu goreng we padahal mah manehna teh meuli beas meuli baju saja teh bukan salaki tah teh nandakeun bahwa kalau lobaan jelema teh hatena teh utah ningali tetangga ningali batu saja bana katina teh garorengna beda jeung jelema nu geus marifat jelema nu marifat mah kan hatena teh halus mun dina ieu mah la haufun alaihim wa lahum yazanun eueuh kasieun jelema nu marifat mah tingali we akhlakna maksudna teu loba kasieun teh kumaha manehna mah teu sieun dihinakeun ku batur sing loba nu ngahinakeun ge hirupna teh kalem we kitu tah sugan malik ngahinakeun dan teu sieun diobrolkeun ku batur sing aya loba anu ngobrol teh tara ngobrolkeun balik manehna sing lingkunganana misalna masyarakatna atawa tatana gorengkeun manehna mah bageur we kitu tah eta teh cahaya kamarifatan anu lumpat kana awakna eueuh kasieun mah beda jeung urang mah kan encan kana marifatan ge hatena ge masih kene poek kene nah naon teh sieun batur ge can ngomong can naon ngajigan mah urang teh mun asa dikumahkeun teh seakan-akan urang teh ku batur teh dipandang goreng padahal batur mah teu mandang kitu ngan urang rasana kitu eta teh ciri nya jalma nu marifat teh kitu dina masalah rezeki maneh mah teu sieun sugan isukan kumaha sugan biaya jang beli beas kumaha sugan manehna sieun
kumaha ngabian pamajikan jeung budakna teu sieun men. Kalem we hirupna. Walau yazanun ciri jalma nu marepat mah tara sedih gitu. Urang makan teu boga duit sedih pan. Komo kedeung deui lebaran, kedeung deui urang teh can beli baju, kumaha jang buka, kumaha sajaban, eueuh duit sedih teh pan. Can dihina ku batur sedih, can diobrolkeun ku batur sedih kene wae, can ditinggalkeun ku batur ge sedih. Aya jelema marifat mah moal sedih. Singina kayaan kumaha oge. Eueuh duit teu sedih manehna mah. Aya nu ngaenakeun moal mantak sedih. Da sabab cahayana geus aya dina cahaya nur ilahiyah geus marifat. Jelma marifat mah teh tujuan iwalti tujuan teh Allah we. Jadi meana mah geus aya hatena teh bahasana teh kieu. Hasbunallah teh geus mantep dina hatena teh. Ya hasbunallah teh cukup ku Allah. Lain saukur bahasa tapi geus parat kana hate. Lamun misalnya masalah ekonomi kumaha tuh ieu teh rezeki teh duit teh geuning saeutik, mana mah inget ka Allah deuh. Da rezeki mah geus dicukupkeun ku Allah. Mun heueuh ayeuna eueuh mun isukan kumaha teh berarti Allah ge tanggung jawab. Eueuh misalnya rezekina beureun paeh teh, oh aya kene urang teh hirup nyawa berarti aya kene rezekina. Geus permatana ka Allah si hatena teh. Lamun dihinakeun ku jelema moal mantak sedih, nasabab cukup ku pandangan Allah. Rek sakabeh jelema mandang nagarore sugan ka manehanana. Rek mandang sebelah mata sugan ka mana? Jelema nu hatena cahayaan mah moal mantak oyab jiwa nasabab cukup Allah, asal Allah ridho, asal Allah mandang ka manehana alus teh cukup. Jelema mah teh jadi masalah mandang goreng. Lamun misalna heueuh teh ditinggalkeun nya ku babaturan teh ditinggalkeun ku jelema nu dipikeun cita jeung sajabana, ieu moal sedih mana? Masalah cukup Allah anu maturan. Moal ge jelema moal. Eta cahaya kamaripatan. Jadi geus jelema anu marifat mah dina rasana teh mun disebut eueuh kahayang teh lain eueuh kahayang dan memang jika seperti itu tah rasana teh. Da pamikiran jelema anu marifat anu cahaya anu penting mah hirup mah jadi abdina Allah. Lamun ku batur dihina teu jadi masalah, penting mah ulah maling ngahina. Mun diobrolkeun ku batur teu jadi masalah, penting ulah ngobrolkeun batur. Mun dinyerahatekeun ku batur teu jadi masalah, penting mah urang teu nganyerahatekeun batur. Mun dikoretan ku batur teu jadi masalah, penting urang mah ulah korek. Itu pamikiran jelema anu marifat. Jelema geuleuheun ka manehna teresepeun ka mana teu jadi masalah, penting mah urang teu geuleuh urang nanya. Jadi simpel hirupna teh. Lepas kitu tah. Dina hirup teh lepas teu aya beban. Katingali tah dina akhlakna katingali kitu tah, dina wajahna katingali kitu.
tarane mungkin wajah anu urumut atau pemasa atau wajah anu memang kumaha itu biasa we. Geuning bisa kitu eta teh tadi cahaya kamaripatanna itu lumpat kana dohirna, lumpat kana non wajah. Boga duit mana mah teu nyahan beres nasabna dari mana Allah. Yeuna Allah ge atuh mah nyalon sedekah teh bener ke 10 orang nyakeun mah teu balikeun mah. Teu nyahan ngana padahal mana ge keur butuh teh keur nabung maneh teh. Aya pangabutuh aya wakun mah nya berekeun isukan kumaha panyolaan kumaha we. Eta ciri jaman hatena anu caang mah hatena. Beda jang ngeliatan anu poe kesoba kasieur itu kumaha tuh padahal teh boga pambutuhan ngeuseun teh lah. Katingali li anna doiro miratul batini sabab dohir teh eta teh eunteuna batin. Jadi lamun misal ieu tapi teu 100% eta nya. 100% kan tapi naon bahasana teh ayalah 90 atau 80% gitu. Jadi lamun misalnya orang kaya nganyawakeun eusiha teh jelema itu bisa katingali tah dina obrolanana, dina akhlakna, dina tingkah laku bisa katingali. Jadi gambaran hatena kumaha tinggal we ieu. Sok aya jelema teh omongan teh can pernah we nganilai batur teh alus goreng we. Kumaha cek maneh sia? Si A mah goreng lah teh. Kumaha menurut mah si B? Si B mah goreng mah. Jadi lah teh goreng-goreng. Aya si C cek maneh kumaha? Aya si C mah nilai batur teh alus goreng kudu kabeh. Di mata manehna. Eta teh ciri hatena goreng. Letana, kunon mana letana goreng sabab nyirikeun bahwa hatana goreng tak saya lupa karena letak. Lamun cahaya nanu tadi manu hatana bercahaya beda walaupun memang di batur aya 1000 kagorengan, kudu aya hiji karyan, mana mau nilai 1000 gorengan ningali hiji kahadeanana we. Sehingga katanya kumaha si anu? Si anu mah bagus. Bager kumaha tuh? Kan si anu mah kan hiji nu kahadean padahal 1000 ngan nyebutkan ieu. Jadi dina letana, dina awakna, dina wajah itu bakal ngan walaupun eta teh kadang bisa disebutkeun tah persekian jam atau persekian hari itu bisa disebutkeun. Namun urang ya apal aya jelema bau jeung jelema anyar misalnya ya, jelema anyar. Sampai 2 poe mah mana bisa ngajaga akhlakna. Nya, sampai 2 poe mah misalnya teh akhlakna teh ngomongna sopan santun, akhlakna dijaga. Terus urang ke babaturan jeung mayana seut sabulan 2 bulan. Timbul ge akhlak asli. Nah, sabab perjumpaan pertama mah itu mana bakal ngajaga akhlakna. Tah kalau mun geus didalu-dalu tah ibu tah sifat asli bakal timbul. Maka dina kitab Ta'lim Ta'lim lamun urang aya nanyaokeun sifat jelema baturan teh 3 bulan. Nah, 3 bulan baturan di mana ketimbul ke sifat asli. Lamun korek teh kanyahoan korek. Lamun misalnya mementingkeun diri sorangan katingali teh. Lamun misalnya mana bager katingali bageurna. Mun misalnya mana peduli ka jelema anu susah teh katingali tah. Tah ieu teh sifat-sifat ieu teh dalam jangka sabulan satahun lamun bener mana bager bakal bager terus. Nah lamun misalnya mana jelema korat kudu perjumpaan pertama juga nu bager teh teh dalam sangka babardon bakal teh tah. Oh berarti si mah jelema korat katingali. Nah sababna li anna doiro miratul bati. Sabab doiro teh eta teh gambaran dina siate.
Nah, sekali dua kali orang umurnya papel di rumah aja, pasti mereka ngobrol nalu, galak nalu, juga kira baturan besok beberapa bulan. Ya katingali pakai, pusing gak itu jelema teh kali ini punya aja teh, timbul tak nilai teh oh berarti besian kena kita timbul kan. Orang aja kata yang jelema kieu dinajakan silat teh telat kalah mudutun batu. Oh berarti bakal teh moal katakan. Masa tadi teh mungkin teh bakal bari mainan teh. Bisa karena menghati ngacaan. Nah, tetep kalau misalnya bagian teh di badan ya bakal nyakel terus. Emang isi hati. Naon tu padilana urang nyaokeun bahwa jelema nu hatena caan teh tuluy katena awakna jeung tingkah lakuna supaya man arada suhbata wal istima abi liyan tafi abi. Lamun misalna urang hayang di jelema soleh teh, hayang di jelema nu bager teh, hayang jelema anu bener-bener meniti jalan ka Allah teh kumaha carana anak-anak dateu katingali hate cangna tadi teh bisa katingalina akhlakna lamun geus sapanggih muslim ieu dalam jangka sabulan talakan halus itu tah dari jam ningali hate asa ngan bakal katingali teh dina doyeur teh bagirna mun dihina teh tarang mun diobrolkeun teh tarang nya jeung lain saja walaupun aya masalah nu dina hate teh memang disembunyikan aya masalah gini nah teu disembunyikan aya hikmah anu ieu dina hikmah saking salawat anu naon teh anu biji teh di biji di kurang teh di tanah teh supaya teh hikmah eta aya masalah maena teh nyumputkeun sifat asli geus si hate teh disebutkeun udohirna aya masalah. Jadi mun dina tingkah laku teh kasebut tah. Nah sakapeung timbul eta. Sakapeung nutup sakapeung timbul. Kunaon tutup sabab tadi teh aya manusia maena ngajaga kamurnian kaikhlasan ka Allah. Jadi para salikin mah atau para wali mah yang para salikin pandangan jelema teh bener-bener ngaganggu teh. Ngaganggu pisan. Kecuali mun geus jadi wali sebenarnya yang para salikin mah lamun aya jelema anu ngomong yakeun aya jelema anu naon teh ngahikmat ka mendadak teh rada ngaganggu kumaha anu sabab pandanganana jadi mana yang fokus ke Allah sehingga disebutkan lah supaya ulah ayat cuman memang mandang hade karena supaya ulah kabel waktu jika orang nih orang anak ngaji biasanya orang teh awalnya ngaji teh ikhlas ayat muji ke orang yang ngajina meni rajin meni istiqomah ahli surga ngaruh teu ka kana rasa bunga teh eta teh ngagang karena keikhlasan. Mata sakapeung kadang disebutkeun sakapeung nembong eta teh ngan tadi teh cahaya anu aya dina hate tetep bakal timbul dina akhlak jeung bajana. Jadi mun misalna urang hayang jelema ieu urang jelema nu tolong tinggali akhlak geus katingali dina alakna dina perilakunna tah sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Alhamdulillah walaupun memang bersabar